Awas anjing, ieu mau pamajikan aing anjing. Wae buka aing. Oh, gitu we meureunnya anjing aing keur digawe teh meureun. Sejauh teh geura teh tempat teh. Tak teh teh anu janana meureun. Salaki gawe mana geunah. Oh iya jelema anjing. Goblok pikiran. Ieu teh goblok salaki ieu teh. Neng teh ku teh ieu gawe saminggu teu balik-balik aing keur naon keur ngaresekoan Neng. Tenang jang, tong nyerenteng jang. Anjing mana goblok salak anjing majikan aing anjing. Goblok. Kalau teh anjing teh geura teh cara teh tah kieu berarti teh saw. Abi keur ini teh teh. Kieu we. Geus bawa ka ieu ka RT Bawa bawa. orang mana sih? Ieu teh teh nyaho ieu teh goblok salaki. Ngerakeun lembur. Tengok anjing anjing salaki pamajikan aing goblok. Dikeun anjing. Sabar. Anjing si goblok. Ambek kan ulah ngomong pamajikan jadi salaki atuh euy. Oh, keun bae keun besok. Eta geus ke bawah ka RT lah. Tuman anjing. Gitu no anjing si goblok. Tak iya anjing tak iya anjing babangetan anu ngarebut pamajikan aing teh anjing salingkuh. Maneh neng ngeunah aing salaki nu jauh. Teu ngeunah ke heula aing teu ngeunah ieu. Bakal. Buru. Goblok. Guna mah nu jadi pamajikan teh turut tumut kudu jadi salaki. Panggil RT euy. Ada ngeunah we. Sia anjing pamajikan aing goblok anjing. Anjing. Kalem. Eta bawa kalor lah. Sia anjing. Bawa ke kantor RW. Goblok. Pakai. Setan anjing. Tata Cici amankeun eta nanti. Goblok anjing ieu pamajikan aing goblok. Kalem ah. Anjing teh. Gitu we meureun si anjing teh lu. Goblok anjing. Sia anjing goblok anjing. Setan teh anjing. Goblok teh. Anjing teh. Teh tah berarti kieu teh selama abi indit gawe teh. Tah ieu tah pamajikan aing salingkuh goblok jeung lalaki anjing. Goblok setan. Sabar lah. Ayo. Jangan RT. Siapa orang mana sih? Orang mana ngomong lu bedas? Geus duruk anjing ieu mah lalaki kieu mah duruk anjing. Teh tah kieu teh berarti kelakuan adi dinya teh. Aing diduruk situ teh tanggung jawab mah. Aing anjing tanggung jawab. Merah we hungkul. Make we tiung Malaysia. Kelakuan kos kucing. Kudu nama anu jadi awewe mah turut tumut kudu jadi salaki lain kayak gituan wae. Ieu Pak RT na aya teh. Aya geura di keur ieu keur ngarumput tadi teh. Teu ngeunah aing sia anjing ngabel goblok. Sabar. Main kayak kuat tadi. Tenang. Teu ngeunah aing anjing. Cik atuh sia teh salaki gawe teh nu bener. Lain kos kieu kalakuan teh. Sia mangera-ngera kampung. Cuma likir teh. Sia teh geus jalabrog atuh. Hah? Tah ieu dah anjing pasti lamun saruana ieu teh anu Ya aing yakin ieu sia lain sakali. geus saruana ieu mah saruana pamajikan aing jeung kabogohna ge sarua berarti sia geus saberat tahun anjing. Kela. Oke, tuan susulan lah. Oh, cing eta hayang nyawa teh buka cing anu tadi kekituan wae mah RT ge da eueuh RT na euy. Tuh jang. Tupan buka. Nah lain lah majikan aing eta mah. Lain goblok. Berarti saha tuh ieu? Majikan si Ujang nih. Jang. Atuh jang saha eta? Pemajikan mana jang? Astagfirullah, ini ngadon di dieu di imah aing. Aing saha? Saha eta?